dari kayak ngomong aja ya. Bayar bisa bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Reza, padilah kami Bapak nikahkeun anak Bapak cinta namanya cinta setiawati kalau ngawas basawin emas 25 gram 24 gram dibayar tunai. Terima abdi nikah kaning cinta Setiawati binti Bapak Joni Sudana kanggo mas kawin 24 gram emas dibayar tunai. Ulah sah-sah iya saksi sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus kesadana peten kasaksana kurang sadaya pertikahan antara sareng sareng cinta lah dilesah. Itu tinggal kedap satu dua satu dua kedap sok Cekap. anak maju dua langsung cekapnya mama cara bungana hukum terus anak tunggu sedikit mangga tahan sekedar satu dua tahan salim ah mama satu dua tahan mangga mamanya mundur apa namanya salim ke apa? Tahan. Sekali lagi. Iya. Mangga anak mundur. Kedua orang tua maju. Salim mangga. Sarang. Tahan. Satu dua. Tahan. Iya, disilang mangga. Enggak apa-apa bapak kayak itu. Silang we. Nah, gitu. Mangga tahan. Satu dua. Cekap mangga. Payungna kali ke kengker. Tahan. Satu dua. Sekali lagi. Ibu silakan.
Diiring ku sepuhna calon panganten istri kanggo nyalikan atanapi nempatan kelaminan anu parantos disayogikeun. Luyu sareng anu dirugikeun ku panata acara kahiji panginten si kuring langkung dipayun ngaturkeun nuhun ka Bapak panata acara parantos dipasihan kesempatan kami cimarias dipayuneun ieu doa kulawargi katut rombongan kangge ngadugikeun pangbagea istilah nama panginten ku palawargi sadaya tamina mah anu bade ngadeudeu doa ka putra atur nuhun kasumpinganana mudah-mudahan atuh barokahna hiji anu didugikeun tadi silaturahmina ti nu diwakilkeun wakil sepuh ti Ciherang ku sim kuring ditampi ku kulawargi di dieu mudah-mudahan silaturahmi ieu luyu sareng dawuhan Kangjeng Nabi panjangkeun yuswa urang sadaya oge nyaketkeun nambihkeun rezeki urang sadaya. Alhamdulillah sejak mereka pengen secara lisan matuh pengen terus ditampi terus jantan bagian di keluarga Pak Joni terus jantan bagian urang Cijereknya negara wangi mudah-mudahan pengen wawaki kedua jenis pengennya calon pengantin di sisi calon pamoget anu patos ngadugikeun ku urang didugikeun mudah-mudahan kantos ku urang sadaya upami teu diwakilan mah panginten ibunya mah nya sadayana lebet sadayana ka dieu nyarios kitu nya. Nah, kararesan panginten acara nu kaopat ge simbolik kanggo ngawakilan cacanakan anu dicanak ku sapalingna rombongan. Acara nu kaopat nyangakeun simbolik ka ibu atanapi bapak anu bade nampina kapayun. Mangga tampi heula cepengan. Tah kitu ditahan heula ibu. Ulah waka diecagkeun. Ninggalna ka dieu ibu. Ninggalna ka ditu heula. Tah. 1 2 tahan. Sekali deh ibu, 1 2. Senyum ibu. Mangga, salim lah ibu disimpan heula we tanaman dina meja. Kali deh ibu di luar. Lah salim. Mangga, tahan 1 2. Kali lagi. Ya, cekap. Mangga. Hatur nuhun ka di sumpah atanapi di mudah-mudahan anu didugikeun ku sepuhna calon panganten pamuget anu didugikeun ka sepuhna calon istri. Mangga bebas pada sepedik oke. Mangga ka ibu wargi sepuh sadaya utamina panginten rombongan dihaturanan kanggo tuang heula sakantenan ngantos petugas anu ibu tong disin sami saran sakalong sok. Pesan aya barang anu masih kena dina mobil saurna teh. Dihaturanan 10 jalmi atanapi 20 jalmi mah geus pamuget tapi pesan aya barang anu abot pisan saurna teh anu
kaluhur bareng neng katanya nanti bareng mah kahana kaluhur deui neng bari dirasakeun jare kan rumah kakak Mama cari mama. ieu saatna sepuhna nampokkeun doa kadeudeuh sepuhna ka putrana anu bade ngamak kakak anu bade beber layar ngalepaskeun jangka. Kamu mah heula teh. Assalamualaikum mama dina dinten ieu pisan abdi parantosa janten sepuri sejanuhun ke dihapunten dina rupi-rupi kalepatan parantos ku sepuri dilakukan undang-undang ka mama kalepatan sepuri ka mama hapunten sempuring salaku putra moal tiasa ngabales ka sayang mama simpuring dina dangan ieu doa anu langkung kanggo diri abdi kanggo ngalaksanakeun rumah tangga abdi mugia rumah tangga abdi sing dijantenkeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah gampikeun rezeki abdi tebihkeun balai abdi ya Allah saur paripawas tinggi kiri dugi ka jadi anji hapunten mama abdi salaku pulanti abdi hatur nuhun mudah-mudahan doa mama dijabah ya rabbal alamin. Hatur nuhun mama. Surga lapangkeun ku ibu mugia ibu ngahapunten anu mohonkeun tangan ke moal badangan ke mah udah saka puji badangan ke bapak Dah, coba teh. Nah, tinggal ke kamera. kaluhurkeun di acara urang tutup heula sambil doa Kecamatan Cakalong simpuring lepak tinggal mainan tadinya aya nepi ka di Kecamatan Cakalong